Ieu ciri kampung kumaha masjidna. Ketika masjidna kokoh berarti iman orang dinya kokoh. Ketika masjid eta teu kokoh maka iman eta kurang kokoh. Aya nu unik ka etik ye. Dibayah aya pabrik semen Cina, semen merah putih eta teh karyawana dikirim di Cina kabeh kaje urusannya na. Tetapi hal-hal lain mengerikan kajeun teman urusanana negara. Urang mah sakarang membandang zahirna bae di jerona konflik negara. Ieu pabrik belah dia diurug sisi laut, diurug. Asal geus diurug tanah eueuh bae. Asal geus diurug tanah eueuh. Geus puluhan truk bahkan ratusan truk asal geus rata ke eueuh tanah. Kuari muncul aya batu bentukna kos masjid. Si batu bentukna kos masjid. Ternyata didinya teh dipake musyawarah sadunya. Musyawarah sadunya didinya teh. Ki Nurjaya mah teu kaajak. Mencit sapi bae nya nama bagianana. Haji Pandin teh cenah mah. Bagian yen samin bae. Sedengkeun cakolot di mana-mana pulau cangkir di mana geus rata awas. Kedua di mana bayah geus kadatangan ke orang asing awas. Ieu kuari geus aya kajadian model kos kitu. Nah ieu mah kula mah teu rek nanaon, henteu sama sakali henteu. Endek ge kula mah ngabejaan nu can kawin gara kawin. Sakitu doang. Besi kaburu. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Malam ieu urang kumpul merenung ka alam akhirat. Untung jelema nu geus maot ku urang dihadiahan, ku urang dipatehahan, tetapi ragap diri urang ketika urang maot, anak urang bakal matehahan urang moal, tatangga urang bakal matehahan urang moal. Sedengkeun di jero kubur ba teu butuh jeruk, teu butuh apel, teu butuh korma. Nu dibutuhkeun adalah titiis kiriman anu harirup di luhur. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah masjid sebagai tanda kekuatan iman. Jeung urang lamun ningali tempat-tempat teh urang sadar. Ningali lapangan, cek pikiran orang, oh paranti main bola. Ningali balai desa, oh paranti ngabenerkeun SPPT. Ningali polsek, oh paranti tempat setan. Udah gitu kan? Begitu ningali masjid, masya Allah, paranti main gaple. Nyahuan kami ke masjid ya, karbadak masjid mah al masjidu baitu taqiyin. Masjid adalah imahna jelema nu tararakwa. Asal jelema manis leuleus bae hatena, haju bae asup ka masjid. Lamun can leuleus moal daekeun. Moal daekeun. Lamun jelema happy bae nyandung can dicarekan kuno kolot moal daekeun ka masjid. Asal nu kolot geus carekan we haju bae ngadapang we di masjid. Di masjid kula ge eta aya jelema ngahape babari ngedang hehehe kula mah teu engah asal kula salat ngeunang ngahape asal salat ngahape kabelah dieu ku sering nanya ka ieu eta si jelema bari nangkara kok ngahape bae kunaon nyaduk oh paing berarti hubungan jeung ngora di masjid jelema eleh main di Cilongok mah di Cilongok bae beok kabeh eleh ka masjid kieu. Asal kula liwat ka masjid ngana aya asal kula nanya di eta sih eleh main cenah kiai oh ya bu masjid aing pake lelecehan kitu budak. Tapi antepkeun daripada nyana ngunculungkeun ka sumur dibandingkan ka masjid. Ieu ge asalna ieu masjid kos kitu ieu tipena ieu. Tipe bangsa eleh main ka dieu
pelarian anu nyandung disarekan ka dieu masalah geus da ieu masjid lain lalagaan ieu nikmat nuantak wa takaffalallah Allah nanggung man kana baituhu al masjidah ka jelema anu imahna masjid masjid baitu kulli taqiyin imah setiap jelema nu takwa jeung Allah nanggung ka jelema nu imahna masjid ditanggung ku Gusti Allah. Lamun urang geus memiliki masjid berarti urang teh geus asup ka imah Allah. Lamun urang geus memiliki masjid urang geus asup ka imah Allah. Ku Allah dijamin setiap jelema anu imahna masjid dijamin ku Gusti Allah. Jamin tina naon? Ieu nu untungna ieu minar roah wal jawaz ila syirat minas syirat ilal jannah. Dijamin ku Gusti Allah tina kasenangan rahmat jeung nu paling indah adalah liwat di jembatan Shiratal Mustaqim menuju surga. Ieu masjid ieu leutik we ieu masjid tapi tanagana gede jasa diisian ku lembur ieu asana moal naon kitu ngaranna moal mahi moal pinu moal mahi moal muat. Masjidna leutik kampungna gede tapi tanagana gede lain cakula tapi cak Kangjeng Nabi tanagana lain lalagaan wa takaffalallahu man kana baituhu al masjidah Allah nanggung jawab ka jelema anu imahna masjid ditanggung minar rawahi war rahmati wasyirat wal jawaz minas syirat ilal jannah. Gusti Allah ditanggung senang ditanggung rahmat ditanggung jaga di akhirat liwat jembatan Shiratal Mustaqim menuju surga. Lamun orang dedelean mata orang salah ieu masjid kos kieu amat tapi maknana bakal nyebrangkeun urang dieu tiblah dieu neraka ka surga. Ya Allah ieu lain lalaga dia cak Kangjeng Nabi eta mah ditanggung jawab jang nyebrangkeun jelema ti dieu ka ditu ka surga. Nah urang di nu kamari nempelkeun cat eta geus meuli tiket mantep geus pokona bata cat tadi dia ye aduh anu kamari meuli paku wah geus mantep alah cenah ieu mah urang dieu mah kamari teh ngan syukur sabagian encan kuari encan kabagian aya nu loba keneh nu encan mere kumpulkeun bikeun ka Haji Jaya kena kawin deui lain lalaga di tanagana gede jasa dan mantak urang setiap neuleuh masjid urang meneuleuhna ku mata ieu bae bagus amat jore amat gede amat leutik amat tapi lamun urang ningali ku mata ieu teh Allah nanggung jawab ngaberangkatkeun urang nyebrang jembatan Shiratal Mustaqim menuju surga. Sadajan leutik masjid mudah-mudahan urang dieu kabehan ke jaga dipuateun ka dieu nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim salamet sehingga urang dieu kabehan bisa nyebrang melalui masjid ieu salamet kabeh menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Di lain tempat masjid sarua bae yu urang ropea masjid sing hade ulah ngabanguna aya kotoran di masjid kemudian dipiceun eta teh geus termasuk tiket ka surga. Miceun kotoranana doang miceun kotoran tiket ka surga. Nu kamari teu kabagian ngabangun masjid deuleutkeun mun aya kotok ngising gegeran mun eueuh bae kotok-kotok urang gadengakeun ngising sia itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah iyalah urang nu mangkat daek di kieu ge urang hayang salamet. Adapun fasilitas menuju keselamatan aya di diri urang. Sakumaha urang deuk diangkat jadi wali ku Gusti Allah ulah neangan nu eueuh fasilitas jang wali aya di diri urang. Napakuran mata urang bisa jadi wali, napakuran ceuli urang bisa jadi wali. Dina harti fasilitas nu dibikeun ku Gusti Allah ka urang ialah yang menuju jadi menuju neangan menuju mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Cuman ngutak ngatikna hungkul nu kudu aya nu nuduhkeun. Gitulah para jamaah
dek menuju dek neangan ridho Allah fasilitas aya di urang ketika urang diberi harta eta teh fasilitas jang menuju ridho Allah dibere ku Gusti Allah urang teh dibere fasilitas meureun urang dibere tanaga gede jang babantu neangan ridho Allah melalui tanaga mun urang ngebahas kos kitu sesuai jeung pembahasan Imam Ghazali panjang sakabeh fasilitas nu aya di awak urang ieu teh bisa ku urang di tafakuran untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Mantap kula osok lalaunan ngaji aya malam Salasa Ki Wahab, Ki Hamid, Ki Nurjaya, Kiai Ticaringin teh sakarah. Lan Bedi jeung nu lain-lainna lalauna. Budak letik teu meunang ku kula, budak ngora teu meunang. Awewe ulah. Ieu mah ngaji khusus nu karol nu tereh pareh bae kitu teh. Meunang karolot lalauna. Ieu teh jang naon jang mikiran diri urang pamere Allah ndek digunakeun supaya mengkerucut takeneangan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Malam ia orang kumpul di dia mudah-mudahan dicatat ku malaikat dijadikan sebagai saksi bahwa orang cinta Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang cinta Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang cinta para aulia Allah, cinta syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala.